naon teh saya ilmu ya. Masih disebut tuh. Kurang ayo. Iya tukang mat, mana kan loba pikiran. Ayo nama geus cincin di mah urang, dengan sababaraha poe mah kosong ieu imah mah urang sorangan di dieu. Emang mau naon gitu? Moal kalem lah. Tuh aing kalem teh maneh heuh. Geus di dieu lah. Memang rada tenang urang nyokol ke heula. Aduh. Mah? Ari si bapak kemana sih? Eta paling ge di dinya mau kemarin kali ditunggu. Mah? Si bapak teh uai yang jajan. Soalnya eta buka kemana sih bapak teh? Kayak atuh orang tangannya. Ayo tuh ngiring. Ayo. Assalamualaikum, Pak Ustad. Waalaikumsalam. Neng aya naon? Aya cara ge abi teh Pak Ustad. Nah si Kang Mat. Ya. Nah, ada tadi mah ngaos aya sore teh. Emang teh aya di bumi? Teu aya atuh 3 hari. Kamana atuh si Jang Mat teh dah aya kamari mah ngaos jeung si Jang Daman? Bukana atuh 3 hari teu uwi-uwi. 3 hari. Aya naon atuh? Bukanya eta. Ya sugan atuh kieu Pak Ustad, sugan orang pilarian, sugan aya di ieu di Teun Bumina si Daman. Ya. Kini ku Pak Ustad dieu di panggilkeun. Pakai tangannya Pak Ustad. Ya, Cenah uwi. mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus si Mamat ya. Ya, ngopi lah, Kang. Hiji we heuh, urang mah bawa ieu we ulah. Kabelan mun lah. Urang tengmen lah. Panasnya tong ada regot sia teh. Coba lah. Tong ara panas. Jadi kumaha? Mane betah geus tilu poe deui. Tong seunang itu geus tong dipindah-pindah ka deui. Tong eureun urang keyo meunang. Kopi meunang, udah meunang ngoper bukan meunang lain. Pokoknya tong dipindah-pindah ka deui lah geus geunah. Heuh, geus ngajak. Anggapan si Samin mah di ditu lah. Heuh, cicing we di dieu lah menang sugan 1 minggu 2 minggu mah. Tapi nek anu euy, kalau nya mah budak aing geus di Sarmina. Alah, jadi pikiran-pikiran teuing bingung manehna mikiran maneh. Si pemajikan itu mikiran maneh. Gua ini kalau ke budak sih, emang gua ada loba sih kebajikan begitu nyara letak kamu jadi laki dah santana kan jadi laki mah kan karunya kalau jadi budak, ayeuna kan pemajikannya diibaratkeun aya tapakna. Sebab mun budak kan aya wo mane perang ngeregesan itu tapak budak aing kan Tapi gagal maneh mah nah eta keunggulan aing teh sia. bisa merap sih kan ngomong si Ustad di maneh. Heeh. Sama teh. Gua salah masa apa euy? Cintanya kuliah tah, dinya tah jalan naon tah? Kudu yang tahu baik karena kieu. Cing dulu kurang lah. Terus jalan. Wah, ini berat baik ini si Ustad, ini jangan ke. Jangan ulang gitu ya atau rumah deh. Wah, si jana main tadi kopi teh ani mah jauh ka sama. Oh, jangan nama balik gitu aja. Kumaha tuh? Ya bae lah, urang buka dah. Tapi di kopi hiji kumaha? Oke lah, ada aguru aja sebenarnya itu nerap deui yang mula apa masegi. Barokah Yang nya. kalau ke umri. Amun berarti duana teh nya lah. Trimen, Premium lah ya. trimen kalau kira-kira sih bisa macam-macam bang hancau dia lah. Guru ini rumah lah. Rumah. Ada guru ya lah. Entong ketang, gitu-gitu dulu seperti guru orang. Jadi itu buka kan? Ya, Waalaikumsalam. Pak Ustad. Ini ngaya dari ieu. Kunjungan naon atuh ieu teh? Ah, biasa we yang di ngopi. Ieu mau sadaya ngobrol ini sekedap. Masuk kalau betul. Tuh pantong ieu. Tahu lah. Yang itu pada tukang, Kaki kali. Kan? Aya naon posternya salah luas ieu ieu teh.
Lain ya obrolin Pak Ustad teh. Kita bro naon. Obrolin dia eta kopi kan. Anyar kae eta kopi teh. Oh nya anyar kene Pak Ustad dia tajan di uyup-uyup aja Panas gitu. kene. Panas kene kali Pak Ustad. Lain di sini udah mamat. Baik ya setengah tahun. Sanes. Sanes. Oh, Yesus sayur teh. Masanya kali panas nggak usah kan? Sakantenan ya saya kopi tapi ya kopi ya. Untuk si pokok kopi bisa diremasih itu, bang. Tadi sini. Udah kuain lah mulai. Ustaz harus di dapur juga ngurung tanya aku dana kuain. Kenapa sorangan kita mari panina can ngopi jeung di sok. Poe ge aya mun sok kalina. Oh sih ada kita makamannya. Lu geus bedakeun mah. Oh itu. Nikmati kopi gimana ya kopi? Kopi lagi ya. Ya, teleponan Pak Ustad. Oh, pantesan itu nih kena dia. Nya dari orang yang jauh. Lain ya Pak Ustad teh. Ya obrolin ya. Khususnya yang dia ngobrolin di jam mamat gitu ya obrolin. Bulan awal ya kan Ustaz? Tadi teh dia pemajikan si Neng Mimin kabuka imah kayak Oh ya Pak Imam itu? Neng Mimin ka imah nanyakeun Pak Ustad. Nanyakeun saya itu. Udah saya balik-balik belum nih sebut gue. Nah, kunaon atuh? Dia kan nanyakeun gitu cenah. Pak Ustad cenah ninggalan teh cenah si salat abi cenah jam mamat. Terus tilu dinten cenah teuing. Bukan tenaga itu pas saya sebenarnya mah Pak Ustaz. Naon atuh pasien naon pasien wae. Biasa masalah rumah tangga bayangkeun udah Pak Ustaz sok Pak Ustaz di posisi abi. Bayangkeun hal Ya ya sok kan. Abi teh tiap uing ngaos jeung Pak Ustaz ngan carekan alasannya kita keluaran kita dama emang dama mah kudu nya jadi lelaki mah. Tapi kan ku zaman kiwari mah kan aya pada pelan bisa hal rese kalau jadi calaki mah. Terus tadi terang kan kumaha anggapina lah jadi kesopan lah seorang lelaki kalau jadi awewe kan jadi lelaki teh. Jadi di nama meureun yang mamate nyeri hate ku Nah, pamajikan. eta yang tumbusan kalau malah hate Ya. murni. Dengan itu salah disami si Neng Mimina aya kitu mah ayeuna ngomongna kasalaki model kitu emangnya salah. Jeung dibalik eta ge jamat kudu mikir deui sahanteuna ulah egois kudu jadi salaki teh meureun naon teh meureun pamajikan kitu teh meureun aya sebabna aya akibatna meureun mah. Tah deui kusia. Heula tuh balik itu kan jadi marit aing atuh. Lain mah teh geus apa itu makana jadi bisi pan itu si jamat teh keur amok meureun. Makanya bangsa bilang ieu. Tah kitu teh jadi istilahnya orang nu jadi salaki teh kudu mikir, kudu tanggung jawab gitu. Ayeuna ngaji emang ngaji teh penting gitu. Kudu gitu orang santana nengan ilmu jang ka akhirat teh wajib gitu nya. Ngan pedah urang we kudu bisa nyelingkeun ayeuna antara dunia jeung akhirat. Ayeuna teh Tadi euy mah pemajikan sia murid ka aing, sangkana aing ngajak ke bener sia. Sabodo lah, berarti mah aing aman jadi Coba sia mah kebijireun aing harupna. Ai kitu mah. wah itu ulah ayeuna goreng si Dama. Oh, sia mah kayak aing juga goreng ka pemajikan sia. nah jadi nyaralakeun aing ya kan. Sia deui atuh. Ya orang nyalakeun oke da emang salah didinya. Bari salah itu pemajikan mana salah gitu kan nama emang duanya salah mungkin ku Pak Ustad urang benerkeun gitu urang luruskeun naon jalan keluarna kumaha akhirnya jangan emang gitunya pemajikan model gitu emang gitu tepantes gitu ka salaki tapi yang laki salahna oge gitu ayeuna pemajikan diantep gitu teh di nafkahan sakitu da dosa itu doraka itu nafkahan anak pemajikan teh Tapi punten bosan. Ayeuna eta teu diikatkeun deui. Usum Bapak Ustaz kan diselempak lah. Pulang kali. Kenapa ya mah? Pemajikan aing bisa dihantam. Gitu loh. Ceramah. Banyolan satu. Berapa kali kaya mah itu Mas Neng ini? Sieun euy. Kayaknya sieun keur bae jeung Pak Ustad diantar. Ayo urang tak kumaha? Nah, yang dulu itu kan itu
orang sekalian di beda Ustaz dulu itu ngobrol sekalian. Udah nek naon di deui kopi Ustaz nu dibeakeun teh inget pisan padahal can ngerebet-rebet acan. Oh, ada tilu poe ieu lawan kopi mana? Paweun meureun mah Apa lagi masalah kan? Aduh, ingat ya tuh. Ustaz deui gitu eling gitu. Oh, ya nyarni nyu deh. Ya biasa lagi aku sampai coba gelas supaya dia sebelah sini itu atau Pak Ustaz. Ngus tok numpang jejeukeun nya Ustaznya. Oh, jangan amat orang kayak itu nah. Dijejeurkeun ke urang mesti terlibat tan. Oh, jangan dia sekalian orang kayak itu barang. Teu mesti mulik aing tan pokona mah. Iya tuh. Oh iya tuh. Oh, ayo. Ya, Yuk, udah beres. sudah ya. Waalaikumsalam. Minta ini. Jangan. Aja lah, Ustaz. Ini. Kemana wae? Saya ngajedog di imah. Poe eueuh kabar, eueuh balik ka dieu. Sia mah teu mikirkeun budak hayang jajan aku maha, hayang dahar aku maha. Ngan ngaladog gue, jeung si Daman ngaladog awewe. Gue si Daman teh teu gawe, pengangguran, denge-denge. Oh, isin ku tetangga, ke bapak. Jadi manusia itu permasalahannya ini si yang mata nama dia salah, Neng Mimin salah, sarua sebenarnya mah. Ayeuna salahna di mana Jangmat? Ayeuna salahna berente ngaieukeun kemikirkeun pamajikan beureunya. Teu ngaresikoan pamajikan meureun. Ayeuna ge emang heueuh ngaji teh kudu gitu nya, ngaji teh kudu penting gitu. Nanti jangka angke orang yang di akhirat. Dan pedah kudu saimbang, ayeuna Jangmat. Ayeuna urusan akhirat jeung urusan dunia teh kudu saimbang. Kan hese doakan. Heueuh dengan anaknya dah hese atuh di mana-mana ge aya nu ngarti beneran mah. Ibadah punya hayang. Jangan naon hayang. Emang hese ada anu ngaranna pi nanti di ibadaheun mah hese jalanna gitu mana-mana ge. Beda di maksiateun mah babari gitu jalanna mah loba kabeh gitu maksiateun jalanna loba di beneran jalanna loba ngan pedah aya maksiateun mah babari ieu na naon yang mana di beneran mah hese gitu hese jalanna loba cobaanana urang teh meureun kudu tanggung jawab jadi salah kieu teh ulah ayeuna ngantep ka pamajikan ulah nepikeun ka pamajikan ayeuna jeung budak nepikeun ka teu dahar gitu nya cara kasarna gitu. Ayeuna naon? Terus kumaha atuh? Dengekeun kumaha. Lain kumaha dengekeun Jangmat. Ayeuna ngaji ya, ngaji kudu ngaji. Kudu bisa ngabagi waktu urang teh. Ayeuna waktuna ngaji, waktuna neangan duit yang pamajikan neangan duit. Ulah ayeuna waktuna ngaji, waktuna neangan duit hareun ulin nih si Daman gitu ngareun ngopi teu perawan lugu gitu. Ada nyampur ka urang tat urang teh salah nama. Oh, sarua. Cara aku babaturan terlinggung gitu kurang diantek nya si ampihan kalinya. Heueuh maksud teh ampihan teh lain ngampihan ngan seukur cicing ieu beres solusina gitu jadi babaturan teh naon neangan gawe bareng kumaha naon teh macul-macul gitu di tuh kebon Pak Ustad lega arek gawe mah aya. Nanti sapoe ayeuna ngan saukur 3.000 mah digaji Pak Ustad sanggup keneh. Ya, karena itu ya, nah, enggak ada bener lagi nggak dihakan mah. Jadi kan gua Ada pemajikan yang ada kumaha. tuh eta hese Pokoknya kumaha. tinggal kalakuan aja. Ada ya kan lurus kinola teh sakana urang ngajak teu bener. Heueuh kieu aya nama maafnya. Lamun kirana mamat ieu misalkan masih kene sanggup ya pembiayaan ieu Neng Mimin sok tuluikeun Namun teu sanggup, lamun teu sanggup geus ieu tinggalkeun nanti ulah ieu kalau karunya nu ka budak teh. tah budak tingali ayeuna kudu sanggup tah biayan budak gawe santeuna naon nepikeun ka rajat mah awak naon gawe naon gali sumur atuh gawe mah loba pagawean mah Terhalu dia mah tadi jajan dari semua. ayeuna ya Neng Mimin ye salah di salahna naon ayeuna kasalaki model kitu da salah sebenarnya teh ayeuna ucapan ayeuna bebrawakan gitu teu pararugu kasalaki
salah deh. Nah, ini Eh teh. cicing ngejawab wae aing keur ngomong teh maneh ye. Sarwana maneh oge. Lu bener. Nah, jadi milik teh orang kan. Kalau sudah cicing aing guru keur ngomong teh lo sok pipilueun. Tengikeun we ayeuna miming salahna naon? Bebarawakan gitu nya bebarawakan nyalekan salaki itu kepala lugu omongan ketika genapneun gitu nya dihareupeun batur gitu. Tah ayeuna lamun urang boga pi masalah misalkan salaki teh loba pi omongan sahenteuna gitu nya ulah nepikeun ka budak teh ulah ningali gitu ulah sampaikeun ka budak teh ningali gitu ningali urang boga urang teh kitu teh sifatna. Ayeuna Neng Mina umurna sabaraha 15 tahun pan? Jadi ningali kumaha mun ayeuna ningali kan. Geus ngajawab deui. Bukan sebentar udah tadi. Udah maksudnya gitu. Cicing atuh. Iya. Yang mau yang enggak terakhir Tidak usah di Cinekeun orang luar pelajaran mana yang tak kerjaan rumah tangga mana oke kaharupna sugan ulah ciga si mamat teuing dikasaudikeun we urang mah tah. sawana di doang harus lah gitu. Gua mau nyanggung dulu. teuing Cenah dikasaudikeun mah teh. mungkin ya ya neng mimin nya neng minah ya ayeuna umurna 15 tahun gitu nya intina gitu nya keur nanti keur ngebentuk jati diri ayeuna lamun unggal poe ayeuna ngadenge neng minah misalkan kitu tara perawakan tingkat teh manehna kaharupna bakal saruah nuturkeun kitu mulai benerna lamun urang boga masalah yang salaki sok bawa salaki pamat pamajikan ayeuna teh budak bebenyokeun mah naon teh jajan ka mana sok urang didinya argumen Ada naon di kamar Pak Ustad? kewe kieu terang yang mina ulah ka ieu Pengarakan dia tutak dari maksud teh dengekeun didinya tah loba ayeuna loba salah paham teh didinya batur can geus ngomong geus nyimpulkeun sesuatu kan jadinya teu paruguh bisa mereka ngobrol mah di Jadi kita sekedar manusia dibagaikeun si ustaz udah eta mah. ayeuna tah di kamar teh naon gitu nya santeuna urang boga masalah teh sok obrolkeun gitu naon jalan keluarna ulah aya hareupeun budak gitu maksudna teh ayo eta sarua dikeutkeun kan. iya bisi maneh ngomong wae kali gitu tah pahamna sekali dia ngomong poe disantet gitu Muatan sih. malah asa aing mah nah ayeuna jamatnya naikeun mun kira jamat mesti kena teh sanggup gitu nya ngebedakeun bibit geus tinggalkeun gitu Terus masih berapa? enggak sih kayak itu kemana ini tuh Terus eta pempel si nyengir ku hambar. Pak Ustad dia masih kira sanggup atau ngebiayaan yang ini Nah, isya.